sedanten wala dia pala tam-tam hangkot buta. Iya. Kula iya. Kumpul. Bangga. Kula. Urang gempur negara astina. Bangga kula. Nyangakeun simah pangabaktos Gusti kula ditarima nuhun Gusti calukan batur oke bos Aisyah buuk teh meuni jiga hayam pelung ngenakeun ieu teh jisim abdi teh gaya mohek sumuhun gaya masa kini nya zaman now abdi teh anak pang naon pang goreng patutna kumasia calukan batur oke bos hey my brother everybody come here. Naon? Let's go. Come on. Kemari. Kesindang iye. Kemarau. Kadieu. Aisyah dan naonan nya gaganjenan emberan wah kacau anjing buk aing keanginan lempes aduh buk aing nepi ka jiga bawang kieu bawang kerek sirungan nih kieu wah anjing kacau aya sieu mah ieu kacau aing mah kacau anjing kacau halah beuna mah geus tenang aing hirup di dunya datang sieu aduh laku naon kacau lainna naon anjing nyaho budeg jelema teh jauh sumpah ke otak teh datang sieu ye si teh moal cager bega kiamat ge moal cager budeg sate anjing budeg geus sok lalaju dina YouTube budeg ceting nyawa ge budeg cete aduh alah di zaman abah almarhum budeg tuh cete teh cager anjing budeg cete kete ka aing teh nanya geuranya kete ngananyakeun ka aing saha nu maot aja pasti anjing ngomongna teh kitu kete innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh maot aja geus kabaca anjing kabaca alah heureuy klasik teh jadul aing nyaho jadul aing nyaho nya teh zaman naon teu aing nyaho kitu kete ubaran atuh ku tutut bener tutut anjing bener kakala inget aing tutut teh sia teh tutut teh geuning tutut geuning di zaman abah almarhum ge kitu tutut ubaran atuh ku tutut labok anjing tutut jeung cangangna ku sia geranya tempo geranya tempo ku sia anjing bisa aing bohong nyangakeun si mah pangabaktos Gusti
diterima kulan tuh anjing cek aing kok anjing budak anjing budak hakan tutut ku si anjing salah sugane saya jadi cager ada naon Gusti diterima naonana iya aduh meli obeng ronyok celi si anjing ku obeng kagok dihareup aya obeng atawa dedetan ku bawang anjing tah celi teh plek-plek ku bawangnya kita merong kain geranya bisa aingnya bohong merong kain geranya geura merong minta tulung merong geranya merong iya hiji geranya iya geranya iya geranya aduh itu deh anjing aduh tegang aing tegang aduh mau kejadian aing era aduh geranya merong kain geranya merong geranya merong iya ayo merong geranya iya ya cek aing kok anjing merongnya aing mah nyahoan dina waktu anjing sungut bau bangke gitu sih teh sungut aing nih naon cenah cek dunungan teh iya duh bapak maneh maot anjing innalillahi wa inna ilaihi raji'un ubaran ku tutut anjing alhamdulillah atuh kitu alhamdulillah ari ditampi mah alhamdulillah eta nu dipiharep ku abdi nya sia we anjing mudah-mudahan ai jelema mah ku basa segala rupa oge sasanget-sangetna leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut nu matak jaga omongan teh naon nenek insyaallah sia teu ngomong teu naon insyaallah aduh bulan teu ngomong oh aya pun bojo mah dirorompo ayeuna teh alhamdulillah pun bojo teh nuju bisnis aalitan teu nanyakeun pamajikan sia ish bisnis teu nanyakeun anjing alhamdulillah dagang seblak teu nanyakeun pamajikan sia dagang seblak aing mah henteu aya dua rupa aya seblak ceker jeung seblak tulang mana we temen nu beuki teu nanyakeun anjing naon aduh ka itu jadi aing nu ngomong anjing ulan nu ngomong aing teu nanyakeun seblak aya nu lada aya nu henteu dangke jadi cirian kumaha ciri lamun karetna dua tak eta seblakna teh lada pun bojo masuk nyirianna teh lamun karetna hiji tak eta teu pati lada lamun eueuh karetan tak eta teh berarti bangkrut cenah eta aya karetna hiji tapi lada jigana eta di jalan karet anu dua pegat hiji matak cing atos-atos cenah seblak teh nya pamit biasa mah ondang polisi supaya aman ya anjing mawa seblak mawa polisi ya anjing aduh kabina-bina teh aduh naonana oh alhamdulillah neme dua pun anak mah sajodo pun anak teh awewe jeung lalaki naonana nu pangageungna mah lalaki bulan tah nu kadua istri alhamdulillah sakola manya tadi sakolakeun ke hiji-hiji atuh narosna abi lieur ye ya anjing eueuh nu nanya eueuh naon anjing
Alhamdulillah nupang agengna lalaki sakola nate nempe di PAUD sakola nate nucikal nuka hiji lalaki bulan tah nuka dua nu bungsu awewe sakola nate di SMP sian jabati budak tegelau aja dibalik aja why naon dunungan keur ngomong dibalik nuka dua di PAUD nuka hiji di SMP is seblak teu dagang bawang seblak nuka hiji ajik di SMP nuka dua di PAUD aduh ajik bina-bina teh teh jabat budak teh eling insyaallah janji kayak dijajapkeun sebelakna ku abdi diuk itu Kang diuk bulan teu ngomong hayang teuing mah aing kadenge ngomong ku sia tadengekeun lebok aja. Alhamdulillah ya Allah geus lohor deui si anjing aing mejus disangka bedung aduh